Nyalindung abdi ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Kalayan asmana Allah nu kagungan sifat murah, sifat asih. Maksad medar carita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marsapada. Anu dipipindingan ku silib sindir di halangan ku siloka sasmita kalayan dirimunan ku simul guareun zaman kiwari anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia wireh manusia diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasyakur margi ila lampahan pawayangan teh tekirang sareng telangkung nyaritakeun salah jeung bener, adil jeung murka. Kacarios di jonggring salaka sawarga Maniloka. Di hiji wewengkon anu kasebat wewengkon sidik udel-udel. Anu jadi sesepuh di wewengkon Kajabiti duta sawarga Maniloka kekasihipun Kaneka Putra Yorasi Guarsi Resi Nerada wireh Resi Nerada kapeto ku hiang otipati jagatna tapikeun ngahaturanan lingih ieu Batara Brahma sareng hiji murang kalih hiji nonoman daya sanes kakasihna Raden Wisanggeni anu tikawit lahir tuk dugi ka parantos nonoman ieu teh nampi didikan rohanina didikan jasmanina oge katimulan kagagahan kasaktian kamandragunaanna teh ku Batara Brahma ti Duksina geni nyaeta ieu kakasih Wisanggeni teh salah sawios putrana Arjuna panengahing Pandawa di salah sawios widadari anu diange ganjaran atanapi hadiah ka Arjuna dina mangsa pemberontakan di sawarga anu ayeuna ieu murang kalih teh maksad diturunkeun ka alam marcapada pikeun nepangan ramana panengah Pandawa Arjuna. Sok sanaos ibuna nyaeta Dewi Tunjung Wiru teu tega dikantunkeun ku putra wireh bade kaluar ti sawarga ngajugjug ka marcapada nepangan Pandawa nyata panengah Pandawa Arjuna panengah Pandawa iya saur ngira anak panjang sinenggi iya sinenggi sabda
panjang sabda asih ya teh ngasih ya kang ngasih ora katara layang kang kiri kawis ngucap perlambangan ya perlambangan wala salin sumabda salin sumabda Jonggring salaka sawarga Maniloka di wewengkon Sidi Kudel-udel kasepuhan duta sawarga Resi Narada ngahaturanan lingi Batara Brahma kawuh ieu Raden Wisanggeni putra panengah Pandawa Arjuna Syamit tungkul hamari keludat temah nerimang sabda ajrih ningali pamor sang resi watek wantos Resi Narada dudu wong samanea salah sawios dewa anu parantos tutas tina didikan rohani lan jasmani ngandika kawedaling lisan mekaten pengantikanipun lakadala Bagja cu anak king anak gua Brahma oge incu kula Wisanggeni yap kaharep tiuk kasih kaula wa nampi rebunuhun laksa ketika bingahan karo pihak pembagi kalayan unjuk sumangga ngahaturkeun sumasungkem kunjuk panjenengan Ramawa nuhun kasih pujastuti hidup ditampi kudua leungeun kensa jeung katuhu simpen pulungi ati pun dihing mastaka matur nuwun wa kalihna ti eta tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon ieu teh Purwa putra nampi pangangkir oge ieu pun incu heula ka dieu incu kaharep kasep ya wayah dalem Wisanggeni nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semahong arsana maya semah wayah dalem aya di dampa sampean pangresa eyang
bagja nuhun bager nuhun kali nanti eta aya pikir naon ya tansah diajeng-ajeng tegeni aya naon kieu bager Aisyah perkara nyetep wa bagja ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan hidup parantos tiasa nyaosan kana pangangkir uang kadua nati eta sakaligus salaku duta sawarga bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka hidup anu dina ngajalankeun kawajiban kadewaanana teh henteu ngijing sila bengkok sinemah ngadeksa cekna nila saplasna teu aya kuciwana atuh ku kituna wajar lamun ieu prestasi hidup dina ngajalankeun kadewaan anu tina luar biasa pagawean hidup teh sasat nyugemakeun ka hamba rakyat nagara hal sakitu wajar lamun gua ngahaturkeun layang pangajen anu saluhur-luhurna malahan cing bisa dipika contoh ku jalma-jalma anu sapaneurieun hidup sabab geuning jadi pamimpin teh teu gampang goreng ku gorengna hade ku hadena bakal jadi omong balarea anu mawi cing ati-ati kaset ti ayeuna kaharep nu na letah kudu disatukangeun akal jeung elingan taliti jeung ati-ati ngaran-ngaran ai pamimpin teh landung kandungan lair Aisyah malahkan mipit amit ngala menta nete taraje ninca kamalan nungtik lari mapai bukti nyukcur walungan mapai wahangan ulah getas harupateun jeung sajabana gerak cerak deleg anu tilu diantarana tekad ucap jeung lampah kade cing ati-ati bager anak diestokeun tah sajabana ti kitu uwa purwa dihaturanan linggih teh da uwa oge kapeto ku tuang rama nyaeta ti karaton Himawat karaton kasucian nyaeta ti Hyang Otipati Jagatnata di mana nyaeta ieu teh aya kajadian meureun karasa ku hidup kawah Candra di muka anu sakitu ngagolak luar tina biasana nimulkeun hawa panas hareudang jeung bayeungyang nimulkeun pangaribawa anu goreng ka ieu sawarga anak ditinggal dina kaca Trenggana si horeng si mana horeng ieu teh nyaeta aya anak manusia anu aya di sawarga tayet teh saeutik gedena ieu budak da puguh turunan manusia sanajan anak widadari tetep kudu ngaliwatan heula di istrenan jadi ulah lila aya di sawarga lain hartina ngusir tapi ieu budak teh lamun bener-bener hayang betah di sawarga hayang balik di ka dieu wayahna kudu nyorang heula kadunya bakal aman di ieu sawarga ieu budak cicing engkena lamun ieu budak geus aya panghampura ti bapakna
puguh Inung mah aya di dieu nyaeta kantun weh aya panghampura teu jadi bapakna ngan wayahna kasep engke di mana hidup dek balik deui ka sawarga teh aya jalan ka dieu mah bakal rumit hese capek susah payah pait getir lara balangsa kudu kasorang cinekna tidunya dek ka sawarga teh kudu ngaliwatan perih heula ka karak bakal aya peurah wayahna bageur tah kitu geuning lain hartina ngusir kasep malihan parantos jadi cita-cita wayah dalem yang naon wireh putra teh hoyong terang anu jadi bapa tageuning atuh pucuk dicinta ulam tiba lamun kitu mah carana mogok mangih gorowong aja jalan komo mentas eukeur mah budak hayang katurug-turug da pelaturan di sawarga sabab penduduk sawarga teh diantarana Sang Hyang Dewa Batara sedengkeun hidup can menang gelar naon-naon lamun di dunya mah meureunan bakal di demo lamun hiji pamimpin ijazahna ijazah palsu kade nya dawuh kaula nuhun jadi ulah nyieun pasualan wayahna kasep wayahna su lain hartina ngusir tetep hidup teh lamun hayang bener-bener jadi penduduk sawarga teh kudu ngaliwatan heula di dunya eta ilmu teh kudu diamalkeunna di dunya ai bener bageur dilampahkeun di dieu moal aya nilai moal aya ajen tageuning heuh kitu bisa na aya nilai keur anjeun aya nilai tambah teh lamun kuat ku cocoba ku gogoda ku ujian sabab bongan hidup teh turunan manusia ai manusia teh nu dimulyakeun ai ngaran-ngaran barang anu mulya boh dijual boh dibeli tetep kudu diuji heula contona emas nya dawuh kaula nun diestokeun ya wayahna ngan syaratna ulah ara ulah subaha dina nyeng hareupan rupa-rupa kapeurih di alam dunya naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan ngan ulah ngariripuh maneh engke teh ulah ngalilieur maneh cinek nama hidup teh ulah jadi hayang pagawe tetap tapi kudu tetap digawe bakal mulus rahayu gembleng salamet lamun hidup tetep digawe oh nya timalan tak itu kasep tuh rahatoskeun da moal aya nilai di dieu mah cu ngajalankeun kahadean teh di sawarga mah bisa sote hidup bakal aya peunteun lamun hidup aya di alam marcapada di alam dunia anu pinuh ku romantika kahirupan diestokeun kaula nu nya leres wayahna tak kitu Indra da parantos bebeja ka inungna mah malahan inungna mah hampir ngelepok ditinggalkeun budak pasti daka anak nu matak dinas ku pangeran oge Allah moal dek ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa ridho hampura inung jeung bapa naon sababna sabab cing inget kasep inung ngakandung 8 bulan melenung tapi inung teu punung da geus takdir tinu agung sanajan nyerina kalangkung-langkung rajeun anak rungsing inung tara ieu pusing sanajan mineng ngising kana samping paribasana leres kaula nu komo keur direuneuhkeun mah geus 8 bulan inung nang karak eungap sare teh nyagegir nyeri nang kuban teu bisa pisan ditemak deui ku ngajuru-juruna maot nepi ka guyang getih dendam inung ka anak dan teu
malah nu aya mah welas jeung asih malah nepi ka disakolakeun ti mimiti taman kanak-kanak ka SD, SMP, SMA nepi ka universitas paribasana nepi ka boga gelar nepi ka boga gawe nagih indung ka anak atawa balitungan indung bapa henteu nungtut jasa nu matak moal ngahampura eta pangeran ka anjeun upama tanpa ridho hampura indung jeung bapa wayahna gerak menta dihampura heula sujud ka bapa hidup da ka indung mah geus nya timbalan kaula nu kade sing hati-hati di dunya bakal datang pangbibita di dunya bakal datang panyingsieunan tong borok maka jeung campur jeung batur dina diri sorangan anjeun oge bakal aya nu haharewosan nyaeta ti golongan jin dina hate anjeun kade sing hati-hati sing bisa misahkeun jeung milih ari di dunya manusia salilana bakal panggih jeung rugi nu kumaha nu moal rugi angin jalma iman jeung amal soleh jeung anu sok saling wasiatan dibarengan ku sobar tanu kitu nu rugi teh leres kau heuh ngabejaan soteh dumeh da eyang mah lila di dunya mah heula kungsi tapak di laut di ambang samudra di malan memeh kieu teh lu teu gampang kasih henteu istilahna teh banyak makan garam nya timalan ka kitu geuning su heuda yang oge sarua we atuh saha nu teu melang ditinggalkeun ku incu da puguhan nu pika memeuti leuletik nganya kitu lamun hayang ngahiji deui teh mah di dieu wayahna we kasih kudu kadunya heula kudu nyorang heula ripuh ulah hayang ujug-ujug senang kasep timalan wayahna tong boro urang tingali hayam ke di dunya tingali keur leutik keneh mah eta ku hayam teh dikeukepan jangjangna teh nepi ka ngarimunan anak-anakna geus gede eta anak teh lamun teh mah babarengan wae da dipacok diusir eta teh ilmiah kasep tong borong make jeung hayam ngusir anakna hartina disapih yeuh manusia ge baheula kapan eyang Adam nepi ka disingkahkeun ti sawarga ka dunya nyaeta bongana ngalanggar hiji pelaturan teh tah ku kituna jeung tibatan ke kasep diusir mending ayeuna ini sorangan kahartos pisan eyang henteu moal bade nyeri hate kalayan da puguh kedah kitu kuduna bener tah kitu kasih wayahna pangalaman kasih pangalaman nya kade engke di dunya teh bakal aya jelema anu rupa-rupa nu make kedok ngange kedok bakal make kedok agama make kedok agama make taun make bismillah segala maca Quran tamat bari padahal ka itu tukang tipu nah seueur kitu loba eta rek ngaganakeun duit puguh duit mah ayana ge di bank rek ngaganakeun duit make jeung ngadoa Fatihah sagala dipake temahna ka itu pake nipu eta teh dipake kedok agama teh loba nu matak pentang ku hidup ku senjata cakra ai cakra barang namah nyata di kresna ai eusi namah dina hate urang kudu seukeut di sakabeh penjuru di masing-masing jalmi seukeut paningali seukeut pangdenge seukeut pangrasa jeung sajabana dawuh los lain ngusir eja
Indra jajabkeun ka itu kalawang selamat tangkep nyaeta cenah turun kamar sapada cenah nyaho di rupa bapa nyata Arjuna teh timalan dia stopkeun we rampung daud tutas pangandika beral lumampah jeung lumaku jigra ieu dadahane pun insu tiasa ngahiji dewe sareng urang ke kapayuna amin ayo cu bukan niraya lumunur mimitin niraya ngerana kondur saking pangkonan wayah mudah-mudahan we bisa ngahiji deui jeung urang sawarga budak tanya. Subuh mudah-mudahan. Oh. Tadina ge turunan di sawarga. Ngan danya kitu, cu. Kumaha ulah? Sabab ieu teh kena ku pelaturan. Sumuhun. Da manehna can aya jabatan naon-naon aya di dieu. Kedudukannya. Hartina can aya jasa. Numata kudu aya jasa heula pinuh ku pangalaman di alam marcapada. Kedah nunado. Nuna jasa. Oh. Di marcapada. Da puguh eta anu ngagemlengna di dunya atuh cu. Sumuh ujianana di dinya. Ujianana di dinya. Ngan da puguh dunya. Syarat anu mutlak hirup di alam dunia teh nyaeta ulah ubud dunya. Hirupna teh kudu sigar tengah. Oh gitu. Lain ulah dudunya. Sumuhun. Ai dunya mah pek gerateangan sing saperti urang hirup dek ribuan tahun. Muhun. Ngan sing inget yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaranana hartina urang teh kudu mikiran soal akhirat jadi kudu saimbang antara dunya jeung akhirat nya kanja Kedah palan pakinten sepuh. oh da jelema mah beda jeung sato kanja Awak benten kula. ai sato masa samat pae Sumuhun. tapi ai manusia mah bakal aya balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Oh gitu. Tingali dina rukun iman kapan urang teh kudu percaya kana papasten hade jeung goreng percaya kana poe akhir nya kan. Sumuh. Tah ku hal sakitu. Kula oge bakal ninggal dina kasatrenggana perjalanan eta budak. Bade di monitor. Monitor ti sawarga kaca. Kang samia kondur saking pangkon
kantun waasna Ih, tantos ulah. pangulinan Karang Kawidadari Dah, Karang Kaindran sumuhun. mangsana kaula nyaeta kudu ngaliwatan heula dunya kanca Ikan tedah lungsur kamar sapada. turun kamar sapada kudu ngaliwatan heula rupa-rupa ujian mudah-mudahan kaula kanca Singkian Raden. kuat dina narima ujian jeung sajabana Payunan dunya numan. tapi tetep da cita-cita kaula mah hayang ngageblek deui di dieu di sawarga Osai. hayang ngahiji deui Mudah-mudahan. mudah-mudahan kaula di dunya cing apa jalan balik deui ka dieu kanca Ikan tenang ulah. Nah eta sing lamun teh mah kaula teu apa jalan balik deui ka dieu dina harti bakal sajajar jeung sato nasib teh sasamet paeh kanca sumuhun ulah. Harikan raya lumon bukan nera mimitin raya bukan raya lumun nurmi raya rana mandek satengah king marga mandek satengah king marga wis kena tikin pinasti keresah yang widi wisang geni ningali kaayaan marcapada gunung pinuh kututuhan kadu picung ku panangka hartina gening memeh di kadunya genteh ke segala nyampak kes disadiakeun segala rupana timul dina manahna pikeun syukur kanu maka aku narimakeun kana kanyaah pangeran anu aya di alam marcapada kanca-kanca Ulah. Aya pikir saeunaon ade. luar biasa Doh. Nah ulah. diebrehkeun tanda-tanda keagungan anjeunna Doh. Sumuhun. gening kaula kagelar ka alam dunya teh geus disampakeun sagarupana kanca da puguh modalna geus aya dina wujud kaula pangdenge paningali pangangseu pikiran Sumuhun. akal budi pamilih rasa jeung perasaan Atuh kadang. karimake ning kanca Sumuhun. Karingange mun bisa nyampak. lamun teh mah teu nyukurkeun kanu Maha Agung tetela manusia bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget kanca Sumuhun jeung asa abong deui. Ulah teu tiasa nyukur. jeung abong deui Sagala nyampak. paingan bumi paingan panon poe teu sanggupeun pikeun ngatur ieu alam marcapada da puguh geuningan amui anu sakir ruwetna naha aya naon di ieu manusia nepi ka bisa ngabongkar rahasia-rahasia anjeunna da geuning ieu utek tongo walang taga roh peti gogodongan kabeh tunggal makhlukna Sumuhun. Ulah. nya kanca
anak dirasakan ieu kabeh geuning alat deteksi anjeunna wungkul kanza yen urang hirup di alam dunya teh moal lepas tina paningali anjeunna ngaliwatan rokib jeung atidnya kanza nikmat kami nu mana dawuh pangeran anu rek dibarohongkeun ku mararane da puguh ebre saban kicep saban angse saban reret kakenca jeung kakatuh kabeh ieu jalan pinikmateun wungkul jalan pibagjaeun wungkul tapi sabalikna lamun manusia poek hartina kansa bakal titatarajong hirup di alam dunya hirup bakal tunggu di parut satang dirumpak bakal kadungsang-dungsang tapi ai munguh pangeran nu kumaha oge tetep dijabah kan dek kana goreng pek dek kana hade prak margi anjeunna parantos nyayogikeun tempat keur nu garoreng jeung tempat nu hararade naon rugi na keur anjeunna kanca moal pangeran moal rugi lamun manusia teu ibadah kanca pangeran moal untung mun manusia getol ibadah geuning anu bakal rugi jeung untung teh urang kanca urang-urang keneh nah kira-kira na bapak kaula bakal ngaku gitu ada sidik beureun aya surat kawinna jeung cenah bapak kaula teh da kagungan garwa di dunya na teh menaha eta inung tere ka kaula moal ngaleob kanca moal asal urang we bener bagus teu paribasa sok ngaleob mah dengan heuh cenah geuning paribasa inung tere mah sok ngaleob mesin kumaha nu inung tereana meureun kumaha kaulana nya kanca kaulana meureun sok nyebut inung tere padahal inung we kitu ngaran inung mah punyungeun kanca eueuh istilah keur kaula tetep semaheun jeung pujaeun kaula malah lamun kaula hormat ka eta inung anu lain nganung kaula kaula bakal aya nilai tambahnya kanca kanca kaula tengah haja lumampah teh teu ngaliwatan heula kampung-kampung oh kitu ulang ti kawit kaluar ti sawarga kaluar ti lawang selak matangkep mapai-mapai tamakan situ Madira langsung katega siawat-awat tidinya kaula ngajugjug ka waringin pitu ti waringin pitu mudun tidinya neme katinggal kampung Medang Kamuwung desa Medang Kamulyan masih keneh anggang kanca aing ngaliwat teh ka kampung-kampung kanca rupa-rupa kejadian di kampung anu katinggalnya aya jelema anu digiringkeun alatan puak pao aya nu di bangko alatan merkosa uluh aing ngaliwat kaula teh aya nu lel we aya kanca rupi-rupi ade kan upami penak sareng panajagan jauhan ade jauhan naon margina kanca aduh ade pangolohan kalakuanana teu benten ti monyet ade tepihan ade hayu kanca kaula dek lumampah ngajugjug ka amarta selamat ade perjalanan wong ngamarta sampurasun